Nah, indah Pak, ieu tingkat keimanan zaman baheula, kariwaasna ayeuna mah moal aya. Wah, urang mah boro-boro kitu. Syup ka masjid, salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, hanya Allah. Nu saja nama leutik, PBB, rapat RT, beas, pamajikan, mitoha, babenyit leutik heuling kabeh. Yang penting satu, Allah. Ayo urang kumaha? Sok, syup ka masjid. Salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Aduh, senal poho. Tapi dah tadi teh katinihan senal hidung. Nya kamari ge eueuh sabelah. Mangkali anyar meuli ti Bogor. Cobalah mau dibawa ke jero. Ada jeblok. Bungkus ku plastik. Tapi dah moal nanaon sami Allah. Kamana ari sia? Coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah sigana aya bom ngabeledag di gigireung ge moal kadenge piraku atuh urang teh kitu wae. Makana salat ini yang utama. Alhamdulillah Kang Ibing, saya salat mah rajin keheula tong wakaato. Fawailul lil musallin, cilaka maranehna nu migawe salat. Nyaho nu sok salat bisa keneh cilaka. Komo nu tara mah tiga berusah langsung. Nusok salat bisa kena cilaka. Anu kumaha? Alladzina hum an salatihim sahun. Ialah mereka yang lalai dalam salatnya. Tabu pak kade bisi urang kaasup lalai, kaasup taledor. Ari nu disebut lalai teh beda jeung poho. Ari poho mah teu nanaon da poho. Urang keur puasa poho nginum henteu batal teruskeun we da poho. Tapi sanajan teu naon teu dosa nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok bapa ti dieu angkat ka kebun raya leumpang poho teu dicalana. Henteu dosa ngan gila. Jol ngagidi gue. Ditanya ke batur teh duaan wae Pak cenah. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seuri tapi mikir.